Dagang sate sarebuan emang aya untung, emang kebagian. Nah jadi eta pertanyaan baturnya barudak atuh heueuh cenah ieu emang dagang sate sarebuan aya untung emang kebagian atuh heueuh dak mun henteu aya untungan mah moal kudu didagangkeun moal ja capek. Tapi heueuh aing mah untungna leutik teu kudu gede-gede dak nu penting mah lancar atuh heueuh ja ai lancar mah payuna loba pangaruh bae pan ngeunaheun teh untungna ge tetep bae meunang loba ai payuna loba mah ngeun heueuh bedana capek kawalahan tah bae atuh kumaha nya dak ja ai teu capek mah moal barang dahar ai teu capek mah moal boga duit atuh heueuh aya komo pan nya proses nyieun sate mah dak ku ribetna mah atuh ayamna pan encan dipotongan encan ditusukan karuhan ieu kudu nyieun sambelna pokona mah tek-tek bengek kan encan deui dak meuleumana ngeun atuh dibawa happy bae dak heueuh nya ulah diambil pusing itung-itung bari ngabuburit bae ja alhamdulillah ieu sibuk nyieunan sate ti isuk nyampe ka magrib nya ieu ge puasa pan teu karasa deui magrib deui beh atuh heueuh cacahan bae pan ieu sate geus dibungkusan deui beh tah tidak lupa dak ieu ku aing nya heueuh di deuleuan catetanna atuh heueuh ja ai teu dicatetkeun aing mah dak sok lieur mana nu teu mesen dibere mana nu mesen henteu atuh heueuh ja kumaha nya dak ja alhamdulillah ieu kulobaan sakieu mah.